Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana patepang di sareng sim abdi di channel Putra Sunda Vlog. Dina danget ieu sim abdi nuju di perjalanan menuju ke kampung Puncak Manis, daerah Cikadu Culu Gembar Baraya. Abdi bade kunjungan ka bumina saderek, bade nyuhunkeun lauk saurna seueur lauk emas saurna ararageng gitu. Di ditu bade ngubek gitu tah, bade ngubek sambil makan bersama, makan nasi liwet. Ikuti terus perjalanan sim abdi dulur sadayana, perjalanan kurang lebihna sekitar 10 menitan lagi dugi ka lokasinya saderek. Hilap saderek didukung terus channel Putra Sunda Vlog. Saderek berikan subscribe, di like, comment, and share ya. Mudah-mudahan saderek sadayana anu masihan subscribe na ku abdi didoakeun sing dipaparikeun rezekina nya, amin ya rabbal alamin. Jalana dulur ieu teh rada awon ka dieu teh. Lumayan rada awon kitu ka dieu teh. Tuh lamun hujan mah kitu rada licin. Hari ini alhamdulillah cuacana mendukung, terang sekali dulur. Pemandangan meni endah kieu nya di pinggir jalan ge. Kebetulan di lokasi saderek abdi tempatna tempat pesawahan dulur. Jadi pemandanganna endah sekali pokoknya. Jangan kemana-mana ya sahabat, panteng terus videonya sampai selesai. Sebelah kanan saya padina terus mulai katingali hijau dulur, aduh keren. Nah, sekarang sudah sampai di lokasi saudara saya. Terpantau ikannya terlihat dulur, ngabanteng jika nama aduh lalu ya mah ya.
Ayo kita dudukan. Kita dudukan ah. Gawe wing pan. Lauknya gede aja ya. Oh deh kak lauk tuh. Videonya gorengan tuh ya. Nah, apa ya? Gunanya? Atau mah ayah sakilo tahu hiji tuh. Kilo. Luar biasa. Wadah kan? Dayat teuing geus jadi kulah teh. Jeroan kulahna. Kolam ikan emas sahabat. Ikan emasnya besar-besar, ada yang sudah 3 kilo katanya 1 ekor. Nih pemandangannya indah sahabat, keren. Nih ada buah jeruk. Sahabat gede ya tawesna ge, mantap. Apa namanya tong dicolok ya kerungi ya. Nah eta mah leutik deh, anu gede deh. Dik gede dik, aku dik. Teh sarua gede. Aca cara banget aing. Ih, mantap deh, mantap. Nek. Jadi